lamun bungkusna wungkul tuh pan kudu aya eusina rokona. Jadi eusina Allah Subhanahu wa taala teh nu kagungan bumi langit sawarga neraka jeung pangeusina. Allahu ismun lidat wajibil wujud. Ari Allah teh jenengan nu kagungan dat anu wajib ayana. So saban lere saban kiceup eta wajah-wajah anjeunna wungkul. Mata ketuhanan dina Pancasila sakti geuningannya satu ketuhanan yang maha esa tetuhan deui geus ketuhanan. Jenengan tempat pangalamatan mata kulhu Allahu ahad lain Allah hiji tapi Allah nungalkeun ngalamatkeun segala perkara ka Allah sebab Allah nu kagunganana. Keur nu mikir ieu teh da moal jadi jaminan salat tungkul mah jauh salat wudu henteu dicarita teh salat wudu heula atuh dicarita teh rukun iman rukunna heula atuh lain jong ngaku iman rukunan henteu jeung tatangga teu rukun moal iman da moal tenang hirupna. Naon ari surga teh sawarga ceuk Sunda mah sawaruga sa teh tunggal warga teh masyarakat lobaan sok ngahiji atuh bakal tembong resok kanikmatanana. Akur jeung batur sakasur, akur jeung batur sasumur, akur jeung batur sadapur, akur jeung batur sakampung. Tuh lamun urang boga musuh hiji teh musuhan jeung tetangga teh heureun dunya teh nya. Tapi boga dulur 1000 bakal ngerasa kurang. Naon sabab urang teh hirup teh hasil tina kahadean batur meunang batur wungkul. Batur kumaha kan? Batur kumaha? Ieu baju menang batur, sarung menang batur, iket menang batur, sapatu menang batur, senal menang batur. Ai urang, batur geus nyieun kahadean ka urang, ari urang geus nyieun kahadean naon ka batur? Akan dibeli akan? Dibeli ku naon? Duit menang saha teh? Pan batur mata ulah goreng ka batur teh hasil kahandean batur pamere batur urang teh digaji ku batur rokok ge ti ade di kan tuh rokok ge ti ade di batur si ACC pindah tuh padahal macan anu mere rokok karek tinu harja teh bungkul terang ti Pak Haji Purkon di patoto ongko matak ngaji mah ulah keluar tina diri buktikeun beh yakin kumaha tah Kang beh yakin buktikeun dina barangna teh pangijeng barangna moal samar moal ham-ham panggihkeun jeung Allah ngan syaratna lamun neangan Allah ulah neangan Allah sapanjang urang neangan pangeran bakal panggih jeung diri balikeun ke urang sapanjang urang neangan diri bakal panggih jeung pangeran tah jeung pangurus teh kata ulah musyrik ulah ngadunungan dua ulah pangeran dua nu tadi teh pangeran teh naon pangurus pamimpin sok urang ngadunungan ka Pak Haji Sirod ongko ngadunungan teh ka Pak Haji Maman ongko ieu can beres geus ditah ku itu tuh musyrik teh pangeran dua pangeran saha Allah ngan Allah lain pangeran tuh nya lieur ngaji jeung aing mah ada lain keur nu lieur atuh keur nu mikir. Model dia hari celi saha celi cepot cepot celi lain tuh da lain aya irung saha irung cepot ngan cepot lain irung Rahman teh Allah Rahim teh Allah ngan Allah lain Rahman lain Rahim so digarawe kabeh Quran teh pigawe mega proyek teh lain guna-guna batur nyalahkeun batur monis batur nyokeran kesalahan batur penistaan Allah mah tewak si Ahok jeung jauh jeung naon teh kulobaan 2000-an tadi bundaran HI dikepung teh beunang-beunang teh si Ahok da pangenitanna tina durukan tambah ditumpangan ku politik deui tuh dipake parahu ku politik teh sadareun tah tokoh-tokoh ulama teh tewak si Ahok kafir kupur Yahudi ulah nuduh ka jauh kanu jauh ieu diri sorangan kafir teh aya dina diri Yahudi teh aya dina diri tuh
tewak si Ahok penistaan agama penodaan agama lain nu kitu penodaan agama mah nu ngaku Islam tara salat acan tanu kitu goblok penistaan agama mah geuleuh atuh aing mah kabeak-beak ongkos datang ke Jakarta teh hayo ngaruksak ngabalaan ongkos kan Islam teh selamat al islamu man saliman muslimuna bilisani wa yahdihi itu sok sunakeun hari Islam teh selamat jeung nyalametkeun kulisan jeung guleungeunna nya agama nu pang dipikaridona ku Allah teh agama inna dina indallahil Islam agama dipikaridona ku Allah subhanahu wa ta'ala teh agama Islam hari Islam bahasa naon Arab paingan pasya wae da teu kabeh disunahkeunana atuh daripada bah Islam nanti disunahkeun eueuh deui agama anu dipikaridona ku Allah teh agama anu salamet oh silih salametkeun jeung dulur jeung adik jeung lanceuk jeung baraya jeung tatangga silih salametkeun sok silih tulungan silih bere silih asaan rezeki salamet anu kitu teh lain silih cilakakeun yang menyebut Allahu Akbar bari najongan dagangan batur Allahu Akbar bari neungeulan batur tuh Allahu Akbar ret kabelah katuha aya Indomaret dijarah itu ayeuna mah tunggal teungeuh nurutan Nabi Muhammad dan nyonton Nabi Muhammad ya tunggal teungeuh bari teu kitu Nabi Muhammad mah boa lain Muhammad eta meureunnan anu dituturkeun teh boa Muhammad Ali meureunnan euy nu sok tonyok mah Muhammad Ali onaman digaji dibayar eleh menang oge kita cingarti ulah cek beja ulah cenah lima beja dibejakeun deui barangkeun buktikeun adunya darul amal dunya teh tempat gawe sok digarawe kabeh beh bisa ibadah beh menang gaji bisa zakat bisa sedekah bisa mere bisa nulung deuk bisa nulung sok kumaha dirina sorangan tulunganeun batur bereun batur deuk bisa mere kumaha deuk bisa zakat kumaha dirina sorangan bereun batur tuh cok digawe gerakeun ta suku teh kadae ikhtiar moal beak tah usoli bari usaha bari nabeu saha juru kawihna teh euy mamah cucu tadi nu kagungan maksad Bapak Asep